Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun di daerah carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco dongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangga nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok daparayun sadayana. Kadatangan Ki Sutati geus katingali ku Kopral Abbas malantaran cicing di tempat anu rada luhur. Breh jelas di kajauhan keneh oge aya jalma anu lempang nyorangan. Boa-boa ceneta jalma teh nu katelah Ki Sutati nyumponan kana panangtang sabda. Atuh Kopral Abbas teh laju we mere kode ka sabda. Kekeprok ditarikeun. Sabda anu ngadenge eta kode surti. Anu ngaharti cenah nu datang teh ukur saurang. Luyu jeung kode ti Kang Abbas mah nu datang teh sorangan. Nya geus tereh tebi ka dieu jiga nama yeuh. Ku aing kudu sagancang dipapageun. Kitu cenah ceuk sabda teh laju we atuh jung cengkat. Nangtung bari merhatikeun ka sabudeureun eta patempatan. Sedengkeun ari Ki Suta anu tadi keur jongjon lempang teh basa ngadenge aya sora anu kekeprok meni curingat. Panyangka nama boa-boa we cenah eta teh sora sabda nu nangtang ka dirina. Ki Suta lempangna beuki gancang malah kiwari teh katempo tuturupun we kalebak muruk ka palataran anu rada lega. Di tengah palataran anu lega katempo aya nu nangtung saurang cacaka ngora make papakean jawara bari dina cangkengna teh nyolegreng we Badog. Gagahna keur boa-boa eta jalma teh anu dimaksud sabda teh ya. Jika nama boa itu nu ngaran si sabda teh. Aing datang sabda nyumponan kana panangtang ti sia. Kituna teh lempang nyampeurkeun ka sabda. Kira-kira dina jarak 5 lengkah reg atuh ngarandeg. Bari panonna teh neuteub seukeut ka sabda antebenaker. Sabda oge malas teutepan. Sorot panon dia adu pada neparekeun sima pangabaran. Nah istilah teh Ki Suta teh ceuk sabda mihilaan tumanya. Benar teu salah. Ngaran aing Suta. Nah sia teh sabda. Kuring sabda. Nuhun anjeun geus datang nuhunan kana pangangkir ti kuring. Tetela geuning Ki Suta teh jago anu nyatria. Nya atuh dawek mah jago sajati. Narima kana panangtang ti sia sabda. Teh, naha urang mana sia teh deuleu? Kuring urang Ciparai heubeul. Titutugan Gunung Halimun. Titutugan Gunung Halimun. Sugan teh urang Sukabumi. Tetela. Kula teh aduh hareupan jeung urang jauh. Kuring nu mata kelunta jauh-jauh oge. Hayang ngajajal pangabisa. Hayang nguji pangarti. Nu cenah di kadupungur teh aya jago anu saralakti anu diantarana teh anjeun Ki Suta. Benar. Ngaran dewek geus kasohor deuleu. Ngan hanyaka pangabisa jeung pangarti teh dipake salah. Kalah bilu kagorombolan. Lain dipake malaan rahayat. Nang tayungan urang lemur. Cucu ngasya. Wani cacapek kitu ka aing. Eta mah lain urusan sia. Lamun enya arek ngajajal sor geram maju deuleu. Ngan bae ulah kaduhung sia bakal kojor
kapanan siang geus wani mayahan batur aing si Barjan deuleu. Hutang nyawa kudu dibayar nyawa. Bener, kuring kapaksa kudu mayahan si Barjan. Sok, urang buktikeun saha di antara urang anu leuh bunyul leuwih jago. Kitu nanti dua nanti bari ngatur kuda-kuda geus masang jurus sewang-sewangan anu tarung bakal dimimitian. Hasok sia sabda. Maju dulu. Seak gajeleng sabda teh miheula Narajang. Narajang ditata gerak bendrong nadina jurus totog. Kisuta mireungeuh Panarajang sabda anu sakitu capat jeung sakitu ngabahayakeunana. Atuh kentak manehna teh ngakiwar, manehna oge ngaranjuk kaget lantaran musuhna teh teteh geuning boga pangarti jeung pangabisa anu lain bantrak-bantrakeun. Gila! Ngakilekeun badanna nepi ka nyerong plos atuh. Totogan dengan katuh sabda teh nyamos ukurkeunna kana tempat kosong. Kisuta basa geus hasil ngagiwarekeun Panarajang sabda. Manehna oge hanteu cicingheun, tapi rikat males Narajang. Tuurna nyurwuk rek ngahanca kana ika burung, sedengkeun peureup katuhuna arek nyasar kana careham. Sabda oge hanteu cileureun. Gentak narik deui leungeunna, bari sakiratna kaceleng mundur salengkah. Plos tuur bisa disingkahan, sedengkeun peureup Kisuta anu nyusul tepus rek ngahantem kana careham. Sakilat ku sabda teh dipenung dua peureup diaduk geduk. Jarek-jek duana teh ngajarek-jek malundur salengkah. Tapi teu lila oge meh bareng geus ngagajeleng deui maju Narajang. Duanana pada-pada nembongkeun kapinikasanan dan ulin jurusna. Duanana pada-pada rikatna pada-pada hebatna. Ngidem kakuatan anu pohara. Sabada geus liwat sababaraha jurus nu tarung teh beuki ragot. Samaran Panarajang teh beuki kadenge pating hariuk pating sarawuk. Lantaran Panarajang dibarengan ku tanaga cero. Kisuta oge kudu muji kana kahebatan sabda. Sok sanajan cenah masih keneh ngora. Tapi eta sabda teh boga pangabisa anu luar biasa. Pangartina lain handap-handap. Dacak-dacak lamun jago biasa mah cenah kita tadi oge geus pasti bakal rubuh atuh. Moal kuat nada Panarajang Kisuta anu geus kasohor garang jeung ngabahayakeun. Kisuta beuki penasaran lantaran jurus-jurus sabda teh beuki dieu beuki aneh. Jika jurus-jurus buhun anu geus arang langka dicangking ku jago biasa. Kisuta anu geus weureuseun beuh ku pangalaman rada keder ngayonan jurus-jurus sabda. Lian ti beuki heula beuki cepet. Panarajang oge beuki ngabahayakeun. Sokomo basa sabda ngarugas bedogna. Kayan sabda teh jika anu kasandingan. Lian ti gerakanna beuki cepet tanagana ge beuki bedas. Sor geura maju deui Kisuta. Ulah kalah ka unur-unuran. Lain mundur sia sabda. Sia ayeuna bakal kojor deuleu. Rasakeun yeuh. Cameti aing. Cameti sakti deuleu kurang ajar. Kisuta ge mung eleh basa sabda ngarugas bedog si rompangna. Eta Kisuta teh ngaluarekeun cameti. Ceter cameti teh dipecutkeun. Tuluy diputerkeun sorana maningak kuruhan daruan. Jiga aya angin puyuh lilimbungan. Jeleng duana teh kiwari pating gara jeleng sabda ngaheumbatkeun bedogna. Sedengkeun Kisuta mah ngaheumbatkeun cametina kulawit. Tungtung cameti teh mulawit meulit kana bedog sabda. Sabada cametina meulit kana bedog sabda kentak dipodol satarikeuna. Ngan orok kaya bedog sabda teh kacidapageuna. Henteu uget-uget acan eta bedog teh tagen we. Sok, geura pedol Kisuta. Hayo pedol sia. Duanana teh pating kalatar. Kisuta anu tuluy ngabedol sedengkeun sabna tetep nahan. Peladog haseup ipis mani mulak kulantaran bedog sabda teh henteu uget-uget acan atuh. Kisuta teh kapaksa we kudu ngalepaskeun cametina. Geus kitu mah cameti teh diheumbatkeun deui dipecutkeun ka sabda. Gajeleng sabda teh ngajeleng.
Cameti teh ukurkeun kana taneuh. Ayan taneuh teh mane nyeblok. Teh lah kekuatan eta pecut atawa cameti teh luar biasa lamun sekeuna kana awak teh goreng barukarna. Gajleng sabda ngagajleng kiwari majikan nu dikabawahi barawe ku si Rombang. Awak ngalayang ngarek nigas kana beung Kisuta, tapi Kisuta ge henteu cileureun. Genta koe manehna teh ngelok ngalalapkeun sirahna. Plos atuh bedog teh ukur akan tempat kosong ngaliwat luhureun sirahna. Kisuta kiwari manggeus matakeun di camatina. Gajleng atuh kapaksa sabda teh kudu ngagajleng ka tukang. Teu mikeun lamun nepikeun ka kabeunangan ku eta cameti. Nu tarung teh masih kene saimbang. Sabda nyekel si Rombang sedengkeun ari Kisuta nyekel cameti. Duana oge lain pakarang biasa, tapi mangrupa pakarang pusaka anu boga tuah kasaktin anu luar biasa. Sabda jeung Kisuta geus sirih bendengan deui. Sabda ngareng kenek dina jurus benrong anu tata gerak jurus sabet. Sedengkeun Kisuta ngulinkeun cametina dina jurus cameti geni. Ari ulin jurus benrong dina tata gerak sabet teh ngutamakeun kacepetan gerakna. Bedogna teh bakal nyabat dina kacepetan anu pohara luar biasa. Sedengkeun ari ulin jurus cameti geni lian ti ngutamakeun kacepetan gerak. Cametina teh bakal jadi nyidem kekuatan hawa panas anu pohara. Lamun sekeuna kana sasaran mah teu kahuru we atuh ku seuneu atawa sagoreng-goreng nage musuhna teh bakal tatu jika kabeuleum. War cameti teh dipuihkeun luhureun sirah sorana manihan daruan. Gerak tada cameti aing sabda. Sia bakal kahuru ku seuneu deuleu. Sor geura buktikeun. Ulah kakalah ka catur tanpa bukur. Keur kuring moal arek sieunun ku eta cameti. Ieu si Rombang anu bakal nandinganana. Tembal sabda bari muihkeun si Rombang. Si Rombang teh diulinkeun we jika kolecer. Geus kitu mah duana teh pating garajleng maju narajang deui. Aneh pecut dengan ada kejadi heuras. Atuh eta pecut rek disabatkeun we kana awak sabda. Sabda rikat ngagunakeun si Rombangna. Eta pecut ditada we ditakis ku si Rombang. Hiu galager nimbulkeun suara anu ngagalager. Balukar tina dua bentrokan dua barang pusaka. Kopral Abbas anu lalajo teh mani colohokan ge teh lah geuning cenah nu tarung teh. Dina tataran pinunjul duanana pada mibanda barang pusaka anu kasidah hebat luar biasa. Teh lah hebat luar biasa. Nu tarung teh dina tataran pinunjul. Kakereun teuing ang nyaksian dina tarung kieu mah yeuh. Si sabda boga pedog anu sakitu hebatna. Sedengkeun eta Kisuta boga cameti anu bisa ngeluarkeun hawa panas. Jeung deui bisa dijeg-jereg jiga beusi saha kira-kira nu bakal unggulnya. Nelik tina kayaan masih kena imbang, tapi mudah-mudahan we si sabda nu unggul. Nu tarung teh beuki rongga puguh we atuh. Anu lalajo mah beuki resep ngalalajoanana. Sedengkeun keur anu tarung mah beuki ngabahayakeun seak gajleng. Sabda miheulan narajang. Awakna teh ngalayang jika anu kabawa hibar ku si Rombang. Mireungeus sabda geus ngabelesat narajang deui. Kisuta ge henteu cicingeun. Laju kiwari mamapag eta bedog ditadah ku pecutna hiuk belentrang. Kuricak si lalatu kiwari mah mancawura. Haseup ipis mani mulek. Sabada panarajangna bisa ditadah ku Kisuta. Sabda nyusul tepus panarajangna ngalakukeun gerakan anu luar biasa. Awakna teh lir kalangkang we. Nyaho-nyaho geus aya sagigireun Kisuta. Puguh we Kisuta anu leungiteun musuhna teh mani ngaranjuk kaget lantaran sabda teh geus aya sagigireunana. Malahan teu katuturkeun ku paningalina. Si Rombang disabatkeun kana pikilang leungeun eta Kisuta anu keur nyekel eta cameti.
Puguwe atuh pegelang leungeun atau nepikeun ka puntung. Cametina oge nepikeun ka murag ganatana. Bareng jeung muragna cameti goak-goak atuh kisu teh ngagoak. Ngararasakeun leungeunna anu kacida nyerina. Getih mani awor-aworan. Kurang ajar sauda. Dengan aing nepikeun ka buntung deles ya. Wayahna eta momongan sorangan. Kurang ajar. Rasakeun mabales ti aing sabda. Bari kituna teh. Kisu tagihan teu cicingeun. Laju we notok urat-urat penting dina leungeunna. Ngarah getih teh henteu awor-aworan ngaradak saat. Mireungeun eta kisu teh anu masih kena tetep lageun. Sok sanajan leungeunna geus buntung sabda ge kudu muji kana daya tahanna mah. Tetela kisu teh memang hebat luar biasa. Abda sakedapan mah ukur merhatikeun we kanu jadi musuhna teh acan waka ngalakukeun di Panarajang. Mereka kesempatan ka Kisuta pikeun neruskeun di tarungna. Nah rek kumaha ayeuna Kisuta? Nah bakal diteruskeun di tarung teh. Kurang ajar. Nyatang tuh we. Bakal diteruskeun sia sabda. Nepikeun ka di antara urang teh. Aya nu geus ngalungsar jadi babatang. Ngajaler geus jadi bangke deuleu. Nepikeun ka acal binasa jadi bugang. Sor ari kitu kahayang anjeun mah. Kisuta anu kiwari mah ukur ngandalkeun dengan kencana. Eta leungeun kenca teh nyekelan camatina geus kitu mah dipuihkeun. Parecing ngakaceleng di majuna rajang. Kulawit camati teh arek ngulawit kana beuheung sabda. Tapi sabda rikat ditakis we ku si Rombang. Atuh eta camati teh kalah kameulit kana bedog we. Kisuta teh nyobaan narik di camatina di padol satarikna. Ngan bae matak aneh ayeuna mah eta camati teh ngadadak pegat. Budat. Camati teh pegat. Cengkang. Meh-mehan wae atuh Kisuta teh nepikeun ka rubuh ngabebengkang. Kisuta ngaranjuk kaget melok mata simeuteun teteh lah eta bedog si Rombang teh sakit luar biasana. Pecut pusakana teh nepikeun ka pegat. Curung kunung maksakeun deui hudang. Dina kayaan gitu, awak sabda ngabelesat, jika anu kabawa hibar wae ku si Rombang, geus kitu bae teh si Rombang teh but atuh nyasaak awak ke Kisuta. Bajuna nepikeun ka saroeh awakna peloboran ku getih, buru nepikeun ka tapak deku. Sabda, tetela sia teh hebat, bedog si laing, leuwih sakti batan cemeti. Aing deuleu. Kaayaan Kisuta teh geus ripuh atuh. Kumaha? Nah anjeun teh geus ngaku teter jajaten. Nya rumasa. Kula kasoran ka teter eleh jajaten kumaneh. Sabda kula rumasa eleh. Nya syukur ai rumasa ka teter eleh jajaten mah. Jeung deui anjeun teh kudu ngarumasakeun. Lamun anjeun teh geus asar, geus sababaraha urang jalma nu tutuah teu doasa nu jadi korban gerombolan. Nah, maneh teh bet nyabit-nyabit gerombolan. Naon urusanna deuleu sabda? Saha atuh maneh teh sabenerna deuleu? Bisi hayang apa? Kuring teh jalma anu teu suka ka gerombolan. Jelema anu sadaya ieu teh merangan gerombolan. Malahan, ayeuna kuring teh bagian ti tentara nu aya di Cikembar. Basa ngadeng keterangan ti sabda sarupa kitu puguwe atuh pikeun Kisuta teh mani ngaranjuk kaget. Teu nyangka cenah lamun eta sabda teh tentara musuh anu segala dipika ceuceup jeung kudu diperangan. Curung kunung atuh Kisuta teh maksakeun nangtung. Sorot palona ngampuru hurung, hatena mani ngagolak panas, huntuna mani kakerot, kanyeri oge hanggeus hanteu dirasa. Tekung silapok atau cacarita ditujukeun ka sabda. Kurang ajar sabda. Pesangka tetela sia teh geuning tentara. Licik sia teh ha. Sia geus ngabohongan ka aing. Sia kudu modar. Kuring mah henteu licik. Datang ka kadupungur ge lain salaku tentara kapanan, tapi salaku jawara. Nu matak nangtang ijen jajaten oge. Kuring mah jawara. Salaku jawara anu teu suka nempo jawara anu nyalahgunakeun pangabisana. Geus nindes kanu lemah, nandasa kanu teu boga dosa. Kurang ajar. Urang pungkas lumakuna tarung sabda. Sok sanajan kayaan Kisuta teh geus ripuh,
kulantaran kajurung ku nafsu anu ngagugudak. Amarah nu teu kawadahan, kajleng atuna rajang kasabda. Panarajang na oge geus teu make ukuran jeung ugeran. Puguh we pikeun sabda mah enteng ngeunakeun nyikahan panarajang Kisuta teh. Malahan maruntuyan tajongan sabda teh keuna pisan kena sasaran. Yuk calabet, cebrod. Dada jeung ika burung teh beunang ditajong, beunang dijejek, cengkang kedebut. Sabda kurang ajar. Kayan Kisuta teh beuki ripuh. Lamun ningali warugana mah mata kuatir atuh. Lian ti tatu sakucur awakna. Pon kitu di ngalaman tatu di cero anu kacidaparnana. Nu akhirna mah eta Kisuta teh katempo kawas anu sakarat. Kerejet, kerejet. Kisuta kekerejetan. Dirila oge ngulahek ngalepaskeun nyawana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ceuk sabda kitu teh bari ngusap beungeut. Bari molohok we merhatikeun layon Kisuta anu ngakoler dina kayaan pikawatireun. Nempo kitu mah sabda ge mani baluas. Tapi dalah di kumaha da puguh oge kapaksa tukang ngaranan oge tarung icen dijajaten patutunggalan. Nepikeun ka anggeus-anggeussan. Lamun dirina salametang tu musuhna anu cilaka. Pon kitu di sabalikna. Kukituna sabda teh mertahankeun diri we. Sok sanajan nepikeun ka kurumayahan musuhna. Da puguh kitu ari dina pangperangan mah. Kopral Abbas anu nyaksian lamun tetela geuningan sabda teh unggul manehna bunga. Hatena mani gemplong. Geus kitu mah tuturupun nyampeurkeun ka sabda. Barepok terus cacarita. Alah, waktosna beak ning. Cenah waktosna kepujeng teh nyekapannya. Segala urang tunda jajar carita Jawarati Gunung Halimun atanapi bisi badog rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya peratosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang. Saheula anan unur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.